di papai wae ini. Nah, sok mau motor. Nah, salim. Nah, lajeng air rima. Nah, air rima mana air rima? Nah, di kongkorongan heula di cerian. Nah, lajeng Siti Nur Aisyah mana? Siti Nur Aisyah cepangan heula. Nah, lajeng Muhammad Yunus putusan DKM Ciputat. Muhammad Yunus teu aya pembimbingna aya teh pembimbingna ada napi kuburu kupun guruna apunten ya diwakil sekedap wadah yang peserta kongkorongan ya kongkorongan aduh jadi punten jadi kongkorongan pun guru ya aduh ketukangan Ilajeng Muhammad Abdullah putusan DKM Al-Mu'min Sukamulya. Nah kalau gitu kongkorongan lah. Nah kongkorongan lajeng Yulianti. Mana nama Yulianti? Dah dikongkorongkan. Pak Ustadz Lagi tadi sebelah. Maulana Kais bukan Ready Sugesti pembimbingan Kayak pembimbingan kayak aduh jadi pada kieu kongkorongkeun ih pamali udah dekat gitu gaya kaset Ai Muslimah mana Ai Muslimah ya pakai teh aya kamu pembimbingna aya pun guruna aya culang cileng ieu aduh kita ngalieureun mun dikongkorongan gitu satu bengkos ayo kongkorongan nah moal suntangan Muhammad Erwin Firmansyah aya oh iyo wadah aduh panjang kumna lain ngaco aduh lain jadi kongkorongan aduh moal tawalak moal da ieu mah wayahna
lajeng atas terus panginten mungkin kita maka lungsur bagi lajeng karena pembagian hadiah mungkin ayah panginten tambihan janten anu kenging sinar anu kenging ayah tambihan mung salah kadarna ieu mah ulah rek ditinggal masalah eusi atanapi jero hadiahna janten anu teu kenging ulah putus asa nu kenging ulah ngarasa bangga janten ieu mah supados ngajantenkeun peratosan kasadayana. Nah, pembagian ayeuna hadiah juara dai dan daiyah di bagian A juara dai anu baris atanapi juara 1 dikengengkeun ku Muhammad Abdullah utusan DKM Sukamulya. Ieu tepuk tangan. Iya. Ieu anu masihkeun anu baris masihkeun penghargaan kanggo juara 1 dai baris disuhunkeun ridho manah ka kersanapun guru ketua MUI gelar anyar kahormatan disangakeun ka mantenna Kapayun itu utusan di mana? DKM Al Mu'min Sukamulya. Pangba dan ada seorang. Juara kedua dikengengkeun ku atas nami Suwandi DKM Parigi muridna Habibahar. Oh, marbal payun. Juara katilu dikengengkeun ku Muhammad Karis Maulana DKM Sirnagali. Papayun Karis. Kembali di tanah tempat mungkin terus beres sama kalus dayana juara daiyah kapangker atos ke asal ayeuna di bagian B juara daiyah juara 1 dikengengkeun ku Neng Rohimah utusan DKM Pasir Jengkol. Apa yuk? Neng Rohimah DKM Pasir Jengkol. Juara kedua Neng Siti Maulida DKM Sukamulya. Juara ketiga Neng Rima DKM Cimangu. Anu baris masihan ieu penghargaan disuhunkeun ridho manah ka kersana Ketua MUI Desa Salagedang. Kahormatan disangakeun ka mantenna. Juara 1 Rohimah DKM Pasir Jengkol Nyi Rohimah putrana Al Mukarram. Juara kedua Neng Siti Maulida utusan DKM Sukamulya. Nah, juara Sali. Juara ketiga Neng Rima DKM Cimangu. Hatur nuhun, tepuk tangan. Kembali deui ka dieu pengka. Ayeuna panginten kanggo umumna kasadayana eta panginten kanggo tetengeng
mangga eta mah pasikeun ka masing-masing anu teu kenging jualan anu teu kenging eta nya gitu atur lumayan tapi teu dikenging ditinggal lebetna amplopna tinggal kayaan didinya logo PKL eta tinggal jadi kenang-kenangan kade teu dirugikeun anu katitipan kade teu dirugikeun oi kade kade amanat atas Sadik. Iya, alhamdulillah acara pembagian hadiah alhamdulillah hatur nuhun kasadayana mangga dulu.